Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun orang panjatkeun puji sareng syukurna ka Allah Subhanahu wa taala hidayah sareng inayahna. Orang sadaya teh sakempel dina ieu tempat kalawan dina sehat walafiat. Rencana anu kusim kuring dipeu kahormat dina ieu waktu sim kuring bade nerangkeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo orang sadayana. Janten orang sadayana kedah atau wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadayana tiasa ngajaga tina sagala penyakit kumargi kitu orang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di dina kawitan ti ayeuna. Dina salah sahiji hadis diterangkeun An-nadhafatul minal iman, anu artinya kebersihan sebagian dari iman. Jadi orang kudu ngajaga kebersihan diri jeung lingkungan. Jadi hayu orang sami-sami ngajaga kebersihan pikeun meningkatkeun iman ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia paparin kesehatan orang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.